iya kuari dek dibikin kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak titurunan nyana supaya jadi wali. Bejakeun. Dibejakeun kiai kula wali kula. Abu Nawas dek datang ka dieu. Maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cenah. Ieu hebat cenah. Eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat. Bawa ka dieu. Watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia. Bener. Aya, dibungkus luar biasa. Dibungkus, dibawa ku Abu Nawas, iya anak kula, alhamdulillah, cak wali. Jadi pasrahkan waktu semua. Maksudnya minta dizinahan supaya hamil harita, kemudian lahir, hayang anakna nu loba tapi ulah hiji. Pan, atuh maksudnya hayang 10, 20 gitu tah. Ulah hiji mah kula gak bisa sekian.